Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusim abdi dipi hormat sareng rerencangan anu kusim abdi dipi kacinta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun heula puji sinareng salam ka Gusti Allah anu Maha Suci anu mana tos maparina nikmat sareng rezeki ka urang sadayana. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia ngucur ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana. Dina kasempatan ieu SIM abdi bade ngadugikeun pentingna gaduh cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo urang sadayana sumanget dina ngajalankeun ieu hirup. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang sadayana. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita, engke urang bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung sabab urang teu aya tujuan dina ngajalankeun ieu hirup. Janten urang sadayana teh kedah ngagantungkeun cita-cita sajangkung langit. Sareng urang salaku pelajar pasti terang kumaha carana ngahontal eta cita-cita teh. Ku cara diajar anu cinggetol bener-bener jeung niatan anu sae. Hadirin anu dipi kahormat, ngahontal cita-cita teh henteu hese lamun urang nya diajar anu bener sareng ulah kajerat dina pergaulan anu salah. Lamun sanyana ngahontal cita-cita teh hese, da lamun di tedunan mah pasti bakal kacumponan. Pan aya paribahasa ngagambarkeun nyaeta cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Eta ngagambarkeun sakumaha hese urang ngahontal eta cita-cita, tapi lamun dileukeunan sakedik pasti cita-cita teh bakal katedunan. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.